Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh kumaha ngitung 13 ke 20 belas. Aduh, malah angget sih emang. Ya bawa kudu kepake isukan jaker sampel ya. Mun teu kirim ayeuna kumaha ngitung jadi salah kana kieu nya. Adu buru-buru teh. Pokok deui. Tadi teh 1 2 3 4 5 arem deh mana di paneker teh ayeuna geus maghrib teh wae alhamdulillah tapi teh ka maghrib boga kokol anyar kuat tara ditarok aing si Kanil si Imron kumaha sih aing meuli jauh kayu nama kayu asem ya apa kayu nangka ieu teh lu cek batur cenah naruh ku kuluh ku budak pamali aduh kita si Kanil apa dah si Imron si nakol Tanakum, aenakum, dinakum, aonakum, unakum, banakum, baenakum, binakum. Alau poho yeuh bunakum apa binakum ieu teh? Nanyakeun heula ka waji tuan Binakum, aonakum. Hoi deh, si Kanil balik ngaji. Ngapalkeun naon si Kanil? Si Kanil kabinakum si Kanil mah. Wah, moal salih nyalahan ieu mah. Pilaku aing ngaji kabinakum. Wah, ini singsieunan Kanil. Ini singsieunan aya. Popocongan. Kanil. Banakum, baenakum, dinakum, bonakum, bunakum. Poci apa? Poci, Mang Imron. Nah, Imron sih. Aisyah tadi mana poin kadangnya teh kabinakum sih ya? Alau, urang matas ngaji sih Mang Imron di papagahan itu. Banakum, baenakum. Tas ngaji. Ini sih bukan binakum sebenarnya ngaji jadi papagahan. Lain binakum merenan. Buat cenakum. Nah beneran ya? Nyaho Mang Imron juga. Hah? Pokok deui ieu nanyakeun ka Haji. Nyaho binakum apa? Banakum. Kok bari poai ngaji teh cenah bener na. Oh, tadi di ditu mah inget. Tadi gitu idinya teh. Kayak inget ka
binakum. Cuma nudutan meureun ngajina bener henteu. Nah, poho deui adek nanyakeun ka Haji. Emang waji aya. Aya. Si Iroh aya di imah we si Iroh. Si Iro. Aya asana mah. Aya. Heeh. Aduh. Mana di si Iroh dah? Roh. Iroh. Oi, Coba cai kali mana hangin mah dah. gedeng. Tanggung, Wak. Tangguh kenal si eta. Raja TV, TV. Buru dia lah hangin sinetron. Buru. Bari aya disampaikan dia diomongin ka dia. Gedeng. Bener aya. Heeh. Ya, ayeuna kanil balik heulan. Heeh. Ka Haji tempat tempo lamun aya si Iroh. Engke ka dieu deui Mang Imron nekna ieu nungguan. Lamun aya si Iroh, Imron nek nanjang. Nya. Alah wah. Mang Imron dek nanjang. Udah blastingna. Mentak ieu mah samping nyamar. Nungguan di dieu pan. Ya, ayeuna mending balik heulan ka ditu. Heeh. Lamun aya si Iroh, tempo-tempo heulan ke lamun aya si Iroh, laporan deui ka dieu nya. Mang Imron, aya kitu di imah. Manehna balik heulan bari nanyakeun eta, binakum apa cenakum ka Haji nya. Heeh. Nya. Heeh. Heuh man. Aing si kanel aing nyo cenakum nyo binakum. Tapi alus ya. Hitung-hitung boga intel we tempo nih aya si Iroh we di imah. Mun aya ka dieu deui nih ulah henteu. Aa Imron mau nganjang ke Iroh nih. Mumpung malam Minggu hari ini. Untuk sementara ini nyumput telan. Dah terus nih. Tempo nih. Kuring di bang nyopot cai ge. Ya, Wak, Saina. Ih, bagus tuh Juga. Raja TV, sinetron itu tuh. TV gede-gede ge ih. Atuh naon deui HP da teu boga uat teh ah. Lain aing nek nanya. Aisyah hirup sorangan wae, encan boga beubeueuh emang gitu. Awak nu geus molonto deui ngagedean wae. Encan, Wak. Saha nu daekeun atuh ka Iro. Kira aku kudu teu daek buah sagesing bontolo na menipat semok pokoknya aing ngitung tadi bolot teh ini mah timang jaker contoh gitu teh masih jaker master ayo manis bisa apa? Kurang yang semok, jadi pan semok, kudu leukeun, kudu sabar. Tiap aya nu ngadeukeutan ge diusir wae ku Wak. Biar kok orang mana anu daekeun ka sia roh. Aing ngomong tuh sok nyalah-nyalakeun aing diusir wae anu ulin lagi can aya. Tibang si Tumin jeung si Imron nu heureuyana ge. Mana nu sajian macan hitung ting anu aneh-aneh jeung aing mah. Nu penting mah daek macul, daek ka sawah geus. Embung ah, malah dibebas-bebas ge teh kos Imron. Imron ge sokan di sungsep-sungsepkeun ka sawah. Kudu oke meureunnan calon salaki. Meureun langsung dipangpengkeun mah. Yang menang dipampengkeun ku aing bang jelema kedul mah hayang kawin ka sia. Ku aing si Imron oge nu getol ku aing tingkat da jelema leutik si Imron mah. Mun aing daek teh ieu, daek ka sawah tapi beungar kitu. Lega sawahna itu mun lumayan kita banta aya ta bagian aing. Mulai dibere ini Ya tuh. aing mah kadinya wae pasti mau ke nyawa wae. Assalamualaikum. Salam. Anil. Tas ngaji nih. Hah? Tas ngaji. Heeh. Tuh, si Kanil mah getol. Yuk. Kan tadi oge rek ngaji, ku haji ulah abis ini mojok. Pan sia mah ngaji ge bakal aya nu ditungguan sia mah. Kos si Kanil tuh, tapi ka mana teh ngaji? Nah, teh ke waji apa? Nepina kabinakum apa? Kabunakumnya po deui dah. Binakum bunakum si waji. Ieu gedek nanyakeun ka Haji. Oh sia Kanil atuh dengekeun aya nu mah magahan teh. Baju aing atuh teu bisa ngaji atuh sia-sia bisa. Nanyakeun ka aing bisa salahan. Aing ngapan bal tuh mah Bang Alip-alipan ge
tetepi ka iya. Ina aku meren kanil. Menika binakum mana rek ka warung binakum. Jajan meren manema lain ngaji. Dengan sia. Bisa emang sia yang biasa memagahan. Bisa lah. Pan pernah masa antren. Ka warung ayo berikan bako aing ka Mang Oli teh. Antar si Kanil. Lurus tunggu Ya. ngadenge warung teh unggal we. Bako aing bea, buru. Anu gope we malina. Zaman Nih antar nih. zaman kieu Nil aya bako gope. Aya di si Ore mah tapi sedap gope ge antar buru si Iro. Nil ngomong itu boga duit mah nya. Buru. Antaran nih si Iro nih. Waji dik diantar. Itu diantar melang sorangan meureunan awewe. Antar man. Ulah diherian kan si Iro. Pada tadi dulu sih ya tuh diherian wae. Man antara Alau sugan teh lain dulur Waji. oh burung-burung tuh lain dulu tuh dengan si dulu ya teh. Buru antara melang aing puting-puting kieu. Buru. Wah ila. Ini Ayo. Kieu lah. Iro. Gure gede tuh. mana mah eureui wae Kanil. Bujur sudah gede Hoi doh. Nah, si Iro ya jeung si Kanil ya. Cocok nih ya. Masalah si Kanil ngomong badan ka si Iro. Kita ka dieu ku Imron. Anak buah ka hiji si Anil. Cocok. Terus nih buah ka dieu nih. Aduh si Iro geus pisannya make tium mah. Aduh hanya. Aduh roh. Meni herang gitu make tiung. Aduh, bikin ngaruh we ieu mah euy. Kayaknya. Nah, nuan bedana terus nih bakal ini ya. Nah, iya nih ya. Kanil itu naon? Tenang Roh, aku akan membelamu. Ini pasti hantu ini. Aku akan membelamu Iro. Wah ini hantu ini. Hah? Wah Ih Kanil, tenang Roh, tenang. Aku akan membelamu. Setiap detik akan ku tembak ini. Ya membela. Itu wau kana wae ban ieu ada samping lagi ieu kene. Hah? Itu kan jalan Mang Imron. Yo, aida sia nona. Kan jadi pembela kebenaran wae ya. eureui wae. Nggak bela nang Iro dari kejahatan. Aida, ada nanti temu si Iro sia mah. Disangka orang jahat. Di kamar anak ieu. Kawarung. Ka warung. Nek kemari. Naon Neng Iro Beli bako anu gope. meuli bako nu gope. Kita wah haji. Duh lamun aya mah make duit eueuh. Emang aku gak duit. Henteu dah. Alau, Mang Imron. Gitu geningan eta. Ya. Ngagaya. Ngagaya. Bari teu boga duit oge bagayana. Alau, boga duit cenah ke Mang Imron mah. Eta hayang mangmayarkeun ae udud bako. Tapi duitna teu boga. Kumaha atuh? Alasan doang. Emang Ketan Iro. bogoh ka Iroh nya. Mang Imron bogoheun. Mang Imron bogoheun ya. Iya. Mun dituruban Sekarang rasanya dapat beru mun malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Iro geus pisan sini. Hah? Make tiung. Ngaji. Tak ngaji. Heeh. Kan meuli bako tanya. Heeh. Milih nganter atau diantar yuk di itu siun. Di mana? Ya di mana nah itu sih tadi ayah hantu. Ayah hantu. Di mana? Siapa Mang Imron geus biasa masih ini ayo. Ya mendingan diantar. Siapa duana siun. Bahaya. Ayo bahaya. Pura-pura dek ngantur. Hah? Pura-pura. Hai siun nah itu nah. Ayo tiola. Ayo diantar. Kami mah bang gitu doang. Ayo main diantar.
ini ngamen si Kanil ulah di deketannya nasi iro. Tah, ini lain nama kieu nya. Naon? Yang mending meuli heulan kali itu bako ka Mang Oleh sorangan. Nu gua ngisi iro na ieu. Lain mah teu sieun ieu pan tadi ngaliwatan nu poek kieu teh. Tuh cang kali itu ka Mang Oleh nya. Hah, duit sampai bako. Bako nu gope. Bako nu gope. Beman kada nyalahan. Di Mang Oleh. Heuh, Mang Oleh tuh kadinya tah. Tuh aya Mang Oleh na di luar tuh di poek. Toh. Kang urang gua di pos yuk. Mang Oleh meser bako anu 500 kita kuah haji. Naon nih bako? Bako Mang Oleh lain beko ieu anu 500 perak teh cenah cek kuah haji aya di dieu di Mang Oleh. Ya makannya bakona. Nuhun ya Mang Oleh. Nah, selangsung makannya. Balik. Yo. Alau wadahna meuni sagede gegembung ieu. Tibang meuli bako gope aing ah. Kena. Ai ke rumah beserian wae. Aduh. Sabarna ka Mang Imron bogoh teu iroh teh. Kumaha nya Kak Imron? Sebenarnya mah iroh teh bogoh. Iroh teh bogoh. Iroh nu bener nih iroh. Bogoh. Bogoh ka Imron. Bogoh meureun iroh mah. Nya bogoh teu. Bogoh tapi ulah seueun kuah haji. Rosa iroh kulakeun. Alau. Mang Imron huluna pabeulit jeung samping. Mang Imron. Alau Mang Imron di pabeulit kitu. Ayo ruas wae gitu ayeuna. Ngomongna bener karo ruas wae teh. Menang teh bakona. Menang. Set. Wadahna leutik amat. Buset ayeuna. Di Mang Oleh ieu. Buset ieu Mang Oleh anya tibang meuli bako. Hiji wadahna. Ampun ya. Duh, mah ganggu wae cenah ada lilaan ka warung teh atuh. Atuh kan deh. Tadi mah benar. Tidak meuli pabeulit samping. Mah katempo. Heeh. Terbobogongan. Ayo diuk teh ulan. Ulah mah kabaliknya sakedeungeun nya. Ayo. Nah iya. Heuh, carikan wajib mah. Ya mun urang ngakan balik lah moal. Tapi mun urang balik teu lah meureun teh carekan. Di irona leungit. Heeh. Boleh sahi we bareng lah. Hah? Aduh, bareng heula na nya. Kan di samping atuh. Samping buat pabeulit. Cicing kan kerbobogan nya pangantor. Heeh. Nya, Heeh. cicing. Di anu ngaganggu wae nya. Eta nya. Ge urang ulin yeuh malam tahun baru yuk. Kemana? Perang empok itu petasan. Hah? Yuk, kami yuk. Yuk. Seduk nang jadi atuh. Oh, Kita meuli pabeulit atuh. hah? Meuli pabeulit. Pabeulit meuli palaur. Haruas baturan nu galis teh cicing na heulan. Nah teh cicing. Ribu bae. Nyaronya ngaganggu wae nya. Waduh, dia parahan haji ursing parengkel naon eta. Woi. Waduh. Aina. Parahan haji nang museum na ieu. Museum Mang Tumin mah aing naon sih Mang Tumin? Alau ketahuan Mang Tumin. Mang Tumin sakana adieu teh nya. Mabuah meureun. Hah? Mabuah. Naon wae dulunya. Teu ka haji paling ge. Sukunya wae Kanil.
mengka ambu gitu. Alau Mang Tumen pan ka ambu buah nu kitu mah kanu irung. Ya di rumah kan dia. Hah? Ditahan dek mana eta Mang Tumin? Diuk atuh aing oge. Diuk meneh yang deket si Iro wae Mang Tumin. Kadituan coba, sia kadituan coba. Loh, nyanyinya ngaranna eta. Alau Mang Tumen ge malah ngadeukeutan Tuh, si Kanil dinyahoan itu. Pan aing ada aya bauna yang si Iroh mah. Bauna. bau buah Tuh si Iroh ge nyahoan aya bauna. Ya, ieu mah. bau buah bau buah. Ya, anjing sama. Hah? Hayangnya. Emang eta rek dibaka mana puting-puting buah atuh? Di kanyang wae. Tadi nama koe nek dibawa ke pasar, nyai aya bebeureuh di dieu mah nya. Paling aing dipahugikeun. Bau gigin ka saha? Wah, suruh menu urang. Emang Oh, aing aya bauna deui, sia mah. bauna haun. Nyarohnya Bong rontong daek rom, Mang Tumin itu bang modal buah. Urang apaan? seungit, buah aing seungit. Ya, terus dek dibaka mana tah geus kieu? Nya anterkeun ka haji juga naekeun. Ayo kumaha ye Nil? Hah? Aduh, Alau nya ai dibere buah mah. Koneh Daek nya. Heeh. Buah pan. Naek haji oge. Tet ayeuna kumaha? Hayu atuh mah haji bareng sakalian. Nyolah ngilu dirinya tersingkirkan. Aduh ayeuna. Ilmu Boga buah. Itu mah Mang Tumin boga buah ayeuna. Ayo, geus penting. Tuh, penting ayeuna mun ngilu bakal carekan. Wah, Geus si Iro teh mending taekeun tah ka ditu nya. Naik teh buah ha. Hah? Daeknya buahnya. Dibere mah nya daek. Tuh, daek. Ya daek wae si Iro mah itu bang buah oge. Pan seungit. Bang teh ieu pahit. Seungit. Iro mah Hayo tuh. Yo ambeun tuh sirkam geus puatkeun. saha? Yo bising sir-sir. Berarti entong lempang duaan si Iro menina itu. Heeh, daekeun. Naman ayo tuh. Pan pangasuri ieu mah. Loh, Calon pangasuri. Kan Nel, daekeun si Iro na ka ditu Bawa. sepeda. Bagus ya. Aing bising batal. Mana si Kanil jeung si Iro tibang meuli bako ge aing ngawaraloy. Tibang meuli bako kasih oleh mun tadi. Ampun aing. Taekon, harus ditaekon. Daekeun ka mana? Tadinya ke sepeda. Ayo. Minum daekeun si Iro aing. Naik. Cekelan. Awas. Tuh, ulah dicarabakan atuh. Ih, si Kanil bodoh merenang. Dicabakan wae. Aku tahu Tumin ah. Ya di bang ngait. Ngait. Ah, dorong ininya dorong. Ayo, mun parebut tuh dah. Ampun Mang Tumin ayo. Iya. Laun atuh. Ada lalaunan. Oh, sia ayo. Sia di kamar sok. Kalau aing ayo sia sok. Ayo, cek buat kamar sia sok ayo. Waduh, Tumin, ieu kumaha ieu gini ngaji jaga kieu aduh. Aing kanyahoan. Jeblok. Jeblok. Ajun. Ayo buru. Tabrak.